Sebelum acara hiburan organ tunggal akan saya buka untuk Anda semua, yuk kita sambut bersama ada kehadiran bintang tamu jauh-jauh di Cianjur. Ya Pak, duka tadi naik naon. Saya panggil bintang tamu kita ya dari Cianjur. Sahurna teh Dede Lesti. Laris teh. Ah? Waduh, luar biasanya saya bulbet manggil Dede Lesti. Ya, saya sambut bersama, yuk kita hadirkan bersama Dede Lesti untuk naik ke atas pentas panggungnya. Masih bareng bersama SC untuk Anda, dan saya panggil bintang tamu kita. Iya, untuk menghibur keluarga besar Sendul Hajat. Ya, Dede Lesti dari Cianjur untuk Anda. Iya, saya Dede, aing manggil Dede Lesti, anu manggil aing Bagong Leuweung ya. Itu salah panitia. Ya. Banyak apa Lesti itu? Hanya apa luing mah? Orang lagi apa Lesti? Ya, Dede Lesti mah gelis. Terus bermobil. Aing tadi mana makan naon? Bingung bisa. Ya, abi teh tos arapalan malah sok sering tampil di TV dengan TV RT Uci abi teh. Naon RT Uci? Siapa lain RCTI, RT Uci sama. Duh, aing sakieu gelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Ini asa sepi jangan yang mau coba tadi tuh paling luka kanan tadi Dede. Dua faktor nu teu diwajibkeun awal salam ke hijina non Islam, kaduana anu budeg tadaek nu budeg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sarehat sadayana sarehat. Dalam mengering moal mungkin ka dieu nya ngarikeun ka dieu mah. Teuing meni galis kieu sawareh gitu. Alhamdulillah pribados teh Dede tiasa nyumpingan pangulun 1000 labet sawios jalan rada menyembuhkan gitu ta. Mohon ieu dalam rangka naon Dede? Asaurna mah dalam rangka nikahkeun walimatul aurus gitu. Sareng naon deui? Sareng nyepitan. Oh gitu. Nya ari Dede mah rek ngadoakeun mah kitu Heeh. Ya ngomong-ngomong Dede tadi jeung saha maneh? Abi? Heeh. Nya nyaira atuh keur nama batur. Ayo bayar. Serem ka maneh anjing kos Bagong Leuweung sia Dede. Banyak tinggal sakieu geulis disangka Bagong Leuweung. Cing sia kondena mun dibeurakan kan sia mah. Ya eta seni siapa tara nonton jaipongan sih. Kita namanya konde. Ayo mending seksi si Dede. Ayo marokaikeun seksi atuh. Ada teh. Ya, tadi teh abdi teh pendidik tadi teh nya di kawasan menuju ka dieu. Heeh, cek abdi teh eta. Duh aing mah jauh-jauh tinggi perjalanan teh malah jalan kos kitu nya. Satina ngomong make beca ka dieu nya. Sanes beca abdi mah tuh. Kunaon beca abdi artis kudu make beca. Hidang. Si atuh banyak abdi artis orang artis odang Dede Lesti gitu loh. Ya. Masa kang gebe? Ya, urang make beca teh asup ka dieu aing boga beca 3. Oh, nu batur kabeh. Panjang abdi mah tuh make eta, Make naon ka dieu? Hah? Catur aing. Aya siapa karontong mun sia nya. Abdi teh apa jeung tukang somai. Tadi teh abdi tukang somai cek abdi teh. Mang, aya keneh somaina cenah aya angkol hungkul. Nya da lapar abdi mabok pabuli pada teh oro. Ya agehan tuh sama MC teh kitu. Balik lagi abdi mah resep sebenarnya mah tukang somai. Kunaon sih? Sapa kana bulan Heeh. Nyohongan mai we. Atuh Januari Februari kan mai we. Suka teh ngaran Dede gitu nya. Sia mah ngagoron Dede Lesti Dede nya. Oh tukang somai teh nya. Oh dalam ukuran moal meuli nya. Hah? Sama koret udah. Ye, untuk koret teh bager. Abdi mah ye saresi sombong
Abdi mah ya kantos tampil teh di Kalimantan, terus di Sulawesi, terus di Jawa, Semarang. Malihan mah abdi mah dua lembur untuk alim abdi mah. Ke mana tah? Hijina di Kalideres, Terus jangan babakan astana abdi alim. bingung. Bakal sedangkan ka naon di ditu. Hanya abdi manggung di bakan astana juri gungkun aja. Siapa juga nih tinggal jaga anu mau siapa di ditu nya. Oh, enak abdi manggung di Kalideres walahar gede pedahun aing manggung we dah. Onan nu aya. Oh, hidung tur we. Da siapa cocok ya enggak jadi Kalideres teh naon cocok sama da. Cocok nah aing manuk kayak lauk jungjulung gitu. Iya cocok banget nah mah. Monggo teh kunaon gitu. Ya aing segele aing teh. Oh, sudah bingung. Masalah, gue harus bilang well gitu. Cik satu. Si ujangnya nepokon kasih mahnya jangnya gelis ya. Kenapa kan namanya Ece? Saha sih? Amina saha di Dion. Abi? Sami. Siapa? Ngan sarua di aing Dion nih. Oh, Sami abi mah. Oh, Sami. Sami teh sada karena sarua di aing Dion nih. Dengerin nama lo ya. Saya ada Sami Puspita Dewi Anggreni heboh gitu loh. Oh, Sami teh gitu nya lain Sami Salojeng Uing ngaran gitu aya panjanganana. Sami teh ngaran mun sia teh. Sia mah kieu teh aing sama tuh dah. Sami Puspita Dewi Anggreni heboh gitu loh. Aing ngaran teh mending alusnya buya. Heeh, tapi lupa pas bagong leuweung. Da aya panjang-panjang lain ngaran teh ya aya saterang abdi nya. Ari ngaran mah seueurna gitu kumaha kolotna. Misalkan kolotna si Ipan, mana si Nani anakna Pani. Halus ya, sia ya ngaran alus asli samina ngaran aing poheuri teh. Sami Puspita Dewi Anggreni heboh gitu. Salah sia kalau sia nayakeun ngaran Sami. Sami naon uri alus teuing sia. Alus kumaha? Ya sae atuh teh mah barkah gitu loh. Ya lo kagak tahu sih, lo lihat aja nih di YouTube BBG channel atau di Sami channel. Oh, gua gitu. Ya apa mas viral atau gua nyot dengan viral. Ya, kolot mah teh nya jeung ngaran teh geus alus-alusna. Puji syukur tah ka kolot nya hiji teh. Heeh, ngaran teh alus-alus banget nya ngaran teh Sami ton. Puspita Dewi Anggraeni heboh gitu loh. Oh, gitu bagong leuweung. Bagong leuweung. Abi karek nyanyi per ka dieu diundang teh nyanyi. Oh, nyanyi. Asa bisa nyanyi gitu. Heula, iya, teu heula. Aya ka dieu jeung saha datang. Coba ebat rente tuh. Hanya. Ebat mana teh? Nyanyi heula abi mah. Oh, betul. Betul heula tanya heula ka player ieu di hijina teh nyanyi. Ieu si Sami. Tuh, ayo nyanyi. Jadi gua tanya heula ka tukang gendang. Ya, di hijina teh arek nyanyi naon tah? Nyanyi Sunda atuh Oh, ai wisan abah. Ai neng di Cianjur. Abi mah di Cianjur. Oh, di Cianjur. Jam sabaraha di Cianjur? Di Cianjur teh tadi teh angkat teh tabuh hiji siang tapi ya teh. Dugi ka dieu tabuh sabaraha? Tadi teh dugi ka dieu teh maghrib. Oh, naik naon atuh? Naik naon abi teh di dieu mah ngage embes. Ya saleh nya sator oge sebohong wae. Ai jenengan teh saha tuh? Sami Puspita Dewi Anggreni heboh gitu loh. Ai panjang mah tos terang. Heeh, murah kali. Ya neng nami Ece teh Sami Puspita Dewi Anggreni heboh gitu loh. Gitu nya. Ya tata nami abi teh Sami Puspita Dewi Anggreni heboh gitu loh. Gini. Ya udah itu nami abi teh Sami Puspita Dewi Anggreni heboh gitu loh. Ya player udah kape saya Urang ka MC can kenalkeun. MC saya kenapa pas aing tadi geus ka sia teh. Cek sia kan bagong leuweung kita teh. Geuleuh dah. Sabar teh. Abi aing nanya Aing nyanyi naon siap bisa kita nyanyi? Ya dek Sami. Ya ada lagu kia. Sepatur makurin teh budak jalanan. Gawe ukur ngamen dina kanang hayang. Sia mah gawe ngarontok oge sia. Gawe ngarontok oge. Nah, ngarontok sia. banyak aing gawe ngarontok seorang Dedi Lesti gitu loh. Geuning buak. Sepatur makurin teh. Asik ya, satu buah lagu untuk Anda, buat Anda semua. Ya, yuk kita sambut bersama budak jalan buat jalanan ya. Ya mudah-mudahan si teteh nu ditikakeun
mudah-mudahan sing tereh garing sama emang pengantin garing ya angkat putih eta mah ieu nya mudah-mudahan sing janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh gitu jadi saya pas dai dia pinter oge ya TPI seberapa tahun bro? berapa tahun sih di TPI 5 tahun terus di TPI 7 tahun jangan mau nyanyi mau ka dia nyanyi ngecebrek wae tuh dan sik batur mah kuring teh dedes terus oke DC teras KF nya CF bisa mengatur player gobloknya ngatur player dari dia mah kitu heula iya player mah lebih pintar ti Dede iya mah Dede bagong aing bingung cenah sebenarnya namanya kan mampu bisa dia tulis lagi banget cara empat kehatur kaki kawan iya tidak pakai saya sudah ada siapa sadayana nya jalan yang tidak menasih bareng bersama SC untuk anda kita batur mah kuring teh budak jalanan gawe ukur ngamen dina kendaraan sabenerna hate ngarasana laksa ulu hirup ragap daya kolot diapal dirupa jendei dulu kaimana panas kepanasan mun hujanan mun repeting ngadon sare emperan dapuku hirup di jalan teu boga patempatan ikeun pambalikan di mana asal jadi kuring di mana tu asalna kumaha geda kumaha diri kuring ada kumaha mimitina ya Allah dah itu kuring teh asana kanggo ke kasadena tuan kangge ka ibu sedang apa pokoknya maklum kasadena mudah-mudahan dia lagu biasa tapi kadang kabinnya lalajo beneran nyawer atuh namanya batur mah kuring teh budak jalanan gawe ukur ngamen dina kendaraan sabenerna ate ngarasana rasa puguh diri saya bukan tiba-tiba jadi luka di panas kepanasan mun hujan mun repeting adong sare iya guys memang biasa mati sampaikan di kediaman bersama belajar jelas memang kita caranya sama sifat makanan yang sudah disediakan oleh panitia sebelum hajat sampai mencapai restu
dan kesingan ya ini asal Mang, kita sah bingung kan? Mang, hei, halo, ngaganggu wae. Coba cek gua tadi Ya, cek. kesini dulu ya, Mang, sini dulu sini. Gaya kesini Iya, kan? artis banyak aing. Iya, kapong we, pan artis dede gitu loh. Oh, ya, gitu. Mang sini dong, sini. Ye, aku bayar. Ya, mana kali mana ya? Ye, teh hidang. Ya, mana kali yuk, mana? Sia. Ya mana kali ya, mana? Dia mana dia nak? Kumis gede naon itu? Ya, segala macam rada budak ya. Oh, merenang. Ya, Mang, come here. Ya, ulah bari ngomong gue rasa pakai isyarat ya, pakai isyarat. Ampun aing mah ya. Ya, anggap lagi pai. Aman ka dieu atuh ka dieu. Please deh jangan gue sampai marah gitu loh. Ya, Mang. Kasih nih sianya kasini. Anak. Ye, kasini kamunya kasini. Kamunya kasini, anak. Mata sia soe. Rumah dia. Keluar ke sini. Nah, gitu. Ya. Kadieu atuh betul. Kadieu cenah di keluar. Uwa kadieu uwa. Lain anak uwa kadieu di keluar. Aing mah. Abah kadi abah. Manu kabatur lagi paena kabah teh tinggi mah teh. Ka saya? Ka saya. Lain dia ada usah dengan Nah, ya anginnya angin. angin yang di TV dia Andin. Abi mah Dede Lesti. bahwa Andin lah Banyak ting Andin kok sih. iya Andin kata Andin lah bener Andin itu Andin anu di TV Lain Andin. Sana sampai jadi Andin. Andin oke ya Banyak Abi Andin. ya Mang Andin Hah? Andin oke cuma Aing mirip Andin gitu, Wak. Mirip juga Andin ya. Andin. Andin, ha? buset Andin manusia hidung demak ongko Cek siat aja ya. Cenah Andin teh, Pak. Andin dipoyokan hidung demek cenah gitu. Karak nge tadi baru dia di pasti kali kieu bago glowong. Ya, mana teh abi mah teh ka dieu teh nyanyi. kekenan Nyanyi. nyonyo Nyanyi. neng Andin keur nyanyi Hah? keur nyanyi Song. Lu tahu ke song? Nyanyi. sok Nyanyi. nyanyi Dan nyanyi teh gampang atuh. keur nyanyi Nyanyi itu mah. nyasok lagi lanjut ngagoda wae nanaon teh ayo lajengkeun we bade nyanyi mah Ari dinya bade nyanyi, ari abi teh da sembarangan. Ya. Gede. Menit ciga oke. Setiap
cicing ya abdi teh rek nyanyi enak sembarangan bah dengan botak aing apa aing sebut botak bulus ya gitu untuk tuh coplok di matana ya nyanyi teh sembarangan Om Dion gitu kenapa nyanyi itu sembarangan ya sembarangan aing ulah kudu apa syarat-syarat menyanyi yang benar dan baik teh oh kudu apa syarat-syarat nyanyi dengerin ya syarat itu sembako teh oh sembako sembako teh singkatan teh itu singkatan kumaha singkatan cik SD dengan SD sekolah dasar SD sekolah dasar SMP sekolah menengah pertama sekolah SMP sekolah menengah pertama SMA sekolah menengah atas gitu sembako teh singkatan itu sembako singkatan ya batu mah sembako ke tukang jualan nya sanes atuh sembako versi abdi sanes jualan oh singkatan aya atuh unsur kata sembah jeung kok sem teh senyuman yang penuh dengan cinta Aiba banyak wanita tergila-gila Ariko kok nanya lagi ya sembako teh ya tilu unsur kata wah sembah jeung kok sembako teh tilu unsur kata aya sem aya ba aya kok gitu semna teh senyuman yang penuh dengan cinta aduh manis-manis banyak wanita tergila-gila aduh banyak wanita tergila-gila Ariko kok nanya lagi sih gua bilang kan tadi kan sembako teh tilu unsur kata aya sem aya ba jeung kok gitu eta sembako meureun singkatan jika SD dengan sekolah dasar gitu SMP sekolah menengah pertama SMA sekolah menengah atas sembako teh singkatan gitu meureun tah lamun semna senyumannya kuna dan cinta apa tadi kesebejaan ku abi banyak wanita tergila-gila Ariko apa siapa ya ayo ya tuh koplok kieu ayeuna da ngalagu teh bro ya aya ngalagu Sunda aya ngalagu Jawa aya lagu Barat aya lagu India lagu Sunda orang seniman mah kudu bisa sagalana lagu Jawa hayu bener lagu Jawa rock lagu jazz lagu lejing bukan biasa sadayana ngikut berarti meureun lamun lagu dangdut biasa kudu apa eusi jeung jronan dangdut kudu nyaho jronan dangdut lagu pop kudu apal eusi jeung jronan pop tah lamun dangdut kudu apal eusi jeung jronan dangdut lamun pop kudu eusi apa jeung jronan pop teh kudu apa eusina jronan pop teh apa gitu tah lamun lagu rock tak kudu apa eusi jeung jronan rock jronan rock teh nangka wa mari kita abdi ningali badi itu tuh tanggal nangka kan semake tata gini saya kalau wae yang manggung acan geus amplop cukup mah urang sada ya ada orang tadi mangkat dulu kat musuh urang mah hayang sina gitu nah tuh aya amplop usina ya tuh ieu rada hampang aya lagu India abdi kita asal lagu India lagu India biasa kita biasa tuh lagu India biasa bahasa ini kan biasa anu kumaha India dia mah ya neni aca bahasa kita Pak neni aca neni si neni udah dia itu nanya si neni gua teh neni heng mah sama neni pamajikan aing geus aya di dieu tuh aku keur tawaco sama neni aduh eta lagu India ya caca apa teh lagu India ya kuna naon bedana India lagu India jeung lagu orang dieu tah teu ngarti naon bedana orang India jeung orang dieu bedana lagu orang India mah apa jeung tatanggalan teh sok nyanyi terus mun orang dieu mah amplop jeung tatanggalan teh sok nyanyi jadi sakali gitu teh sekalian lagu ini dengan dia sakali kumaha dia bujurna mikaya atul madigaro bujurna mikaya atul madigaro ya bujurna mikaya atul madigaro masa kudu atul aya bawa ke rumah sakit gitu dan lagu teh SS gampang wah gitu abdi ngawartosan aku mah ada abdi seorang Dede Lesti gitu loh jadi kudu ngabejaan yang lain Dede Lesti format teh menukat Dede Lesti ya om dia ari Dede Lesti mah Yuli
Hah, kan bedana tuh cek aing ge nya eta mau lain MC wae nyebut geulis Dede Lesti aing maneh aing teu bawa duh aing bingung 30% nilai 30% deh 70 we mah siapa tak apa abdi geulis ya tinggal abdi mah kumaha cuaca teu kumaha sikon kondisi cuaca jeung ieu atuh ada mesti barang mah oh jadi siapa jadi bunglon ya berubah-ubah kulit gitu naon bunglon lagu mah wah hah wah lagu mah wah tahu orang luar ta lagu mah lagu naon anu keung hah lagu naon anu keung tak cocok di bagung leuweung di dieu cocok tah wa Kubis cocok tanyakeun nanya teh kieu lagu naon nanti lagu naon anu keung lagu naon anu keung tah aing bingung tah yang lagu eta teh siksa kubur lain lain mati suri mati suri mah teu keung lagu naon atuh dicandung ih komo dicandung mah eta mah pibungaheun eta mah nyeri we ku pamajikan ada lagu naon keung ya lagu anu keung mah lewat tinggal lagu ludung oh ini modal atuh gulung oh da keung modal mah teu hidung nyoh lagu gulung mah oh ya amun ngalagu aku ingat bahasa keur mangudi teh di Cikarang naon tah kumaha dengar suara suling oh eta ya begitu dengerin ya sok mah dipraktekin gua dengar suara gendang jucung dengar suara suling titit titit bersama suling titit jucung iya mah eta kan tapi kan semua kejadiannya aduh saya ulah sok ngizinkeun ya gitu oh wah eta lagu eta panjang lagu kieu entar berak dan eta teh kemajuan dewe lah dibuka lagu aing bingung wah ada orang mah pemain lawakan bintang tamunya ngaran bintang tamu ayeuna mah kieu bintang kejora ngiring gak aing nyanyi cicing dirinya lo sana wae ya gua nyanyi nih dibangkit dia pakai backing vokal dibangkitnya mana terang mata wih di gawean ku dede bodo amat kemana saya di dia mana terang tangkap mana tata mana turun mana suku sukunya iya nah ya pesannya sirah tak suku sirah tak suku mata irung lengan di cangkeng goyang saja ngeunaheun insaan sih dede ngeunaheun lewang sah ngeunaheun bener sakali teh Pak hayang sakali sirah tataku ora suku sirah tataku ora suku mata irung lengan di cangkeng pinggul digoyang-goyang ayo ngeunaheun ngeunaheun sia wa ngeunaheun goyang goyang kieu tah mana sirah yuk sirah mana tak yuk mana turun nong yuk siap ya ya sirah tataku ora suku sirah tataku ora suku mata irung lengan dengan dicangkeng sirah tataku ora suku sirah tataku ora suku mata irung lengan di sirah tataku ya terus ya gitu ya sama kira-kira kira-kira semua gawe teh kolot teh ayo mana nama kan sirah tak lutut kaki sirah tak lutut kaki mata irung cari lengan di pinggang di belentung itu atuh ayang aku ya nah siap goyang tahu tak goyang tindak begitu kita sirah goyang tak goyang
tuku goyang tuku goyang lelah sering punten boleh aya Pak Dokter ke Bapak Mantri ya pangsu dengan modal makasih dulu nyata dah kalau sudah digoyang takak digoyang suku digoyangnya hawa takian tuh hidung aing setruk emang udah kos kita kayak setruk karunya kawa kumis teh kada itu doang mumpung ayakan ini ngomong panggung ya isu kamu teh nyaho teuing lain ti kamari kudu sentimen wae sentimen mah dari mana udah dinyata ya atuh sok di material yang mulai sentimen dua sak ih eta mah semen hah semen eta mah semen mah tuh tukang dagang men dia men semen orang tukang dagang buah eta mah lain semen atuh eta mah tukang dagang buah mah si semen eta mah aran si semen mah semen atuh aran mah tuh nu ada teh nu dirinya teh di kawasan ngan anu nuker dukan taneuh oh eta sama beko gitu jauh-jauh tuh permen ka beko aing kira keur kaya di dieu ngagawean kepala norok aya di kamari ya dangukeun ya uang gitarna saya nyanyi oh iklan ya oke siap Magadi mana dia teh musik nanya musiknya kemana Magadil terek gitu ya Magadil nenek ya tak Magadil lawan tiga dia tak aki-aki oh cak gitu nya betul Magadil nenek Magadil ya gambi ala nenek Magadil ya mah kalau Magadil takut ala Magadil tajengkong ala Magadil taranda dan ya ada dengan teh Magadil ayah jengkol ala Magadil ayah putih ala Magadil ayah nanda bawa ya masuk kasih tutup kalau lu Magadil namanya ayah cuma ala teh lagu kosidahan tahu gak sih lo oh kosidah batrol lain kosidahan ibu kaulah wanita yang mulia adik pun digatingkan dibanding ayah mengandung melahirkan mengandung lagi melahirkan lagi mengandung lagi ayo eta kumaha eta mah keturunan geus mengandung lagi lahir lagi aya sabaraha cucu keturunan teh hidan kan banyak anak banyak rezeki gitu ah oh ada rezeki naon ya dapat ya sholatum bisalamin bumi mubinia bitati ini ya Allah biasa marawis musik Salatum bisalam bil mu'minin bitati ta'inin ya Rabbi Salatum bisalam bil mu'minin bitati ta'inin ya Rabbi itu ini edak tapi masih baraya abi anak si kira-kira ini meeting mah eta bener sekal baraya di bawah anak si anak itu ini eta masih kene baraya abi itu nyawa eta baraya itu kenan ya lagu eta ulah lagu persisahan eta orang lagu marawis emping iya mending lagu eta teh nu lagu dangdut ya nih kan aya kumaha teh nu model kuda lumping nih kan aya hah kuda lumping oh tiasa kuda lumping nah anu kumaha coba lagu kuda lumping abdi teh apa permainan
mainan unik saudara. Tah jenengan aya saudara bertanggung jawab ya cenah. Masih kena waktu. Kemana deh Pak? Tas ya tadi kontanan jangan DP motor. Jangan bayar kredit motor kan? Tadi bayar ada kontan. Aku nana tadi teh. Aku dapat Tanggung jawab. tanggung jawab nih. Jalur tanggung jawab. Bisa Ya kumaha ieu ya bisa ante mana? Gua ikut Pas lanjut tadi ya bisa ante. Bisa ante. Ya sarua teh bisa mengulang-ulang. Coba katakan benar, bisa tukang benar. Bisa teh narasi tah. Tanya, buru-buru akhirnya artis Acang Sumpi. Iya, insya Allah dan ya para artis kami akan menghibur anda semua di sini. Ya, atas atensi lagu ya akan saya putar ya untuk anda semua. Ya. Berarti ya kayak ngatasan artis. Iya, ya, oke. Artisnya kemana tuh Can? Ya artisnya garowan pula. Abdi rek ngalagu. Ngalagu naon teh? Ya. Lagu ya. Lagu pengantin anyar ya. Sambil ngatasan artis sumping gitu nya. Iya maka sanggakeun kangge ka tilu mempelai Tilu mempelai. Iya nya. Tilu panganten. Tilu panganten. Di payun. Ya baik para hadirin yang berbahagia dan para tamu undangan yang saya hormati, kami dari sejumlah kru SCN yang akan berkolaborasi bersama para artis-artis pendukung kita semua. Iya, saya akan panggil sederetan para artis-artis SCN. Silakan untuk naik ke atas pentas panggung untuk menghibur keluarga besar Sembul Hajat dan semuanya yang ada di sini. Ya, silakan untuk naik. Waktu dan tempat yang dipersilakan para artis. Dan saya ucapkan kepada anda semua, selamat menonton, selamat menyaksikan, dan selamat menyimak untuk anda. Bukalan bersama SCN untuk anda. Mana
Adi